Kawajiban haji hiji ihram ti mikot pikeun jamaah ti Indonesia di Jeddah, pikeun pendatang anu langsung ka Makkah atawa haji ifrad jeung haji qiron di Bir Ali, pikeun pendatang anu ka Madinah heula atawa haji ifrad jeung qiron di tanah haram alias di tempat panginapan, pikeun anu tos aya di tanah haram. Kan tadi mah atawa jeung kamarina deui nu dibahas teh rukun haji. Aya rukun haji, aya kawajiban haji. Muhun anu aya pinter, makasih. Aya kawajiban haji beda. Mana kawajiban haji? Kawajiban haji teh aya 7. Nomor kahijina kawajiban haji teh kudu ihram ti mana? Ti miqat. Wajib hukumna ngalaksanakeun ihram teh ti mana? Ti miqat. Batas pikeun jamaah haji ti Indonesia mah ihramna teh miqatna teh di Jeddah. Di Jeddah. Kota Jeddah. Tuluy pikeun anu pendatang anu langsung ka Mekah datangna alias haji ifrad jeung qiron eta mah ti Bir Ali. Di Bir Ali ieu na teh ihramna teh wajibna teh. Lah aya yang kege mun ka Arab mun haji teh kitu. Tuluy pikeun pendatang anu ka Madinah. Tadi mah datang ke Mekah, ayeuna mah anu datang ka Madinah haji ifrad jeung qiron teh maka miqatna teh ihramna teh di tanah haram, tegasna di tempat penginapan. Pikeun anu tos aya di tanah haram. Tah kitu. Oke da lamun dar ngalaksanakeun ibadah haji bakal aya ieu naon? Bimbingan. Ieu dibaca teh mabit di Muzdalifah? Dibaca. Nu kadua kawajiban haji teh nyaeta mabit aya deui can. Mabit di Muzdalifah. Apal mabit? Meuting mabit teh bermalam atuh. Bermalam di Muzdalifah. Eta teh kawajiban naon? Dina haji. Jadi wajib hukumnya dina haji teh mabit bermalam di mana? Di Muzdalifah. Kumaha carana mabit di Muzdalifah teh nyaeta hadir di Muzdalifah sanajan sakedeung dina tengah peuting anu akhir. Tegasna jam 12 peuting nepi ka fajar maleman lebaran haji. Berarti maleman takbir. Takbir Idul Adha. Malam tanggal 10 iraha nyaeta dina sabadat geus datang tengah peuting jam 12 ka ditu. Ulah wayah kieu. Lain wayah kieu mah can naon? Can asup waktu mabit atawa bermalam di Muzdalifah. Sebab waktuna teh kudu geus tengah peuting. Terus nomor 3 dibaca teu?